eight, so. Ah. Mga hari bedog dihaturan ke payun di DP anela paling payun main ke cara break apa dia atur nongol anjeun lalaki kuring lalaki sok pada malika mana ka payun ka pangker pada mikah hareup diboga dirina kuda-kuda deui kembang nu jadi impian selami papaes hati nu diri dicinta pasti sarua arif deui miboga cinta digati iraha kalaksana rek mati kemakan tresna ari deui kalah cenah cenah pegat cenah cem-cema kalah cenah pegat gagagai dirina nangan kasiksa geria pikiran alang layu orang bicara samarga jadi rebutan antara dua lelaki sami mencinta kadiri salira rasana diri daya cinta adena manu berharap nu ayeuna tinggal lamun aya kene deui siap anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hareup miboga dina kembang nu jadi impian keslami mapaes ati duh diri dicinta pasti sarua miboga cinta pada mikah iraha bakal laksana mati kembang katresna nu jadi jejeun diri nandangan kasih dari pikiran orang lain orang mencinta lu sama satu walakanya anjir nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami-sami mencinta kadiri salira rasana ciri tos daya akan dicinta anjeuna harapan menukun harapan nu ayeuna tinggal lamun anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah ngarep diboga kembang nu jadi impian keslami mapaes hati dicinta pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang nikmatina iraha bakal laksana rek mati kembang katresna nu jadi diri nandangan dari pikiran alang layu orang mencinta nu sama asal walakanya adib nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami-sami mencinta kadiri salira
sagalana pun keur bager matak dina punya anak mun keur apel matak ina sabeuna bede anu ayeuna matak dina sagalana ciri matak dina kulucuna lale mun keur ciri dina ku goreng patutna reseku mungering adatna sok mawa kare sorangan reseku sayang adatna mun gajian loba pisan pamitan Nestapa di gurun pasir berada karena panas hawanya aku pun merasa aneh gurun pasir mengapa panas hawanya coba dengar cerita ini apakah ini nu dipayuna deui anu bager iya haredang panas selalu panas dan haredang panas selalu panas dan Nestapa di gurun pasir berada karena panas hawanya aku pun merasa aneh gurun pasir mengapa panas hawanya coba dengar cerita ini apakah ini mamahna osan deui anu bager haredang panas selalu panas dan haredang panas selalu panas dan Nestapa di gurun pasir berada karena panas hawanya aku merasa aneh gurun pasir mengapa panas hawanya coba dengar cerita ini apakah ini nu dipayur deui anu bager haredang panas selalu panas dan haredang panas selalu
Hasan sekeluarga Pak RW hatur nuhun hapunten sata